Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole, berang penting ulah wele bisina kaburu pae. Sebab urang bakal mati nyawa dipundutku Gusti, najan raja Nyakrawati teu bisa nyingkiran pati. Karasana keur sakarat nyerina kaliwat-liwat, ka ibadah sok diliwat tara ngalakukeun sholat. Kaduhung liwat kalangkung tara nyembah ka yang agung. Sakarat nyeri kalangkung jasadna teu beunang embung. Aduh emak, aduh bapa, sieun seuneu di naraka. Bongen sia tara puasa, disiksa ku nu kawasa. Maot teh geus nunggu-nunggu, datangna sawaktu-waktu. Bari henteu ngetuk pintu, ngadadak teu mere waktu. Di mana ajal geus datang, moal bisa diperpanjang. Sanajan sadetik pisan teu bisa ditambahan. Henteu raja, henteu rakyat, henteu rendah, henteu pangkat, kabeh oge pasti maot, sanajan nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan tiba heula babarengan. Datang waktu perpisahan teu bisa dihalangan. Di waktu sakarat datang, hate pinuh ku karingrang. Napas maju kana beung, hate pinuh ku kakeung. Napas anu panganggesan kaluar ti badan urang. Bari nanang karak bengkang, badan kari tinggal tulang. Datang ajal kudu pindah ka alam barzah teh hijrah. Waktu ninggalkeun dunia menuju ka alam baka. Harta banda teu dibawa, duit dolar sawah lega. Meunang ngumpulkeun baheula, bari meakeun tanaga. Usaha mati-matian, bari ngarempak larangan. Harta jadi kasombongan, ngahina ka babaturan.